Karawitan tinaku pawitan caturing wayang Dalang Sajian ngawitan murwa bubukaning wayang purwa wayangan paling dalam dalangan Iyan wengan musik wayang dio dalangan jelma biru dio gusti modar lampah ringgit purwa muka keluar carita berlambang hirup manusia dina babat ramayana gentur hamang catur kentra bubukaning sinarita kacarios diselapating pagelaran jauh nagara keraton Alika Wirja angin suwi-wiji nah bisik yo Prabu Rahwana maging sirlingi putrana kumbah karena kuanyel kakasih aswani kumbalan kumbah aswani sadayana seperti ngumpul hamari kubat dari mangsa dajri amuring kasuet Usana manika warna Suretin ning pasewakan usana manika warna
biasa Andika ya Rahwana Pangandika nami ini lama telah terima wadatan alin nembah jigra-jigrahan hadiah alas pengah apa suami kumbah suami mereka duduk haru ingsun masih parah jengkawan lain kalau Nabi karena pangbagi lagu tibayun putra nyanggakan sembah pangabaktus mugiawe wa keresana biwa ti putra oke wa nyanggakan sembah pangabaktus mugia keresana bi hatari mah aswani kumbak lan kumbasani oke kali nanti etawa naon putra ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan nyata wa parantos ngaluarkeun putra dina jero pangberokan dina jero manjara Pak. Nyawa pisan wae. Biasa nama geuningan kuat teh nyiksa ka putra teh wa. Meureun ayeuna mah kuat teh geus sadar pikir geus kabuka hatena meureun Pak. Ngan sajabana ti eta ieu jadi marga lantaran anak kuat ngaluarkeun putra aya naon di teh Pak. Cobi wa aya naon di teh Pak. Naon sasakali deui? Aya naon di teh Pak. Aya naon ieu teh Pak? Sip. Tempo sekolah negara geus dirusak ku anu panjang sota. Dirusak dimunasika sifat tararama merintah kasih anoman bikin ngerusak negara lain kerja
Oke, sakedap. Naon? Oke, sakedap. Kumaha ieu? Geuningan sifat siwa mah kitu tegep tega jeung telak nas. Ada kepenggui kehirup-hirup nafsu. Eta cek akang kumaha? Kurang gue tuh kena kahayang si gua yuk. Gugu. Iya. Ya, aing akang timimiti ini di panggerokan nepi ka karatonan kitu we luak-luak pamadegan. Ngarita we yang bela negara jeung bangsa tapi pamadegan akang nu cali jeduk pulang berarti nakaligana. Tah, nu kieu ieu. Jelema percaya ka dalil-dalil radikal tutuna jadi korban hoax ya. Sing ingat kan, memang hayang urang maju bikin perang ngalawan si Batara mah disebutna bener, tapi lamun cicing dina politik anu salah bakal dimanfaatkeun ku batur bikin ngawujudkeun ambisi jeung urusan pribadi. Tapi terus kudu kumaha atuh? Mundur kan? Rek naon? Cicing. Naon kumaha Wisnu? Punten mah. Mundur atuh. Ieu rek usul ieu. Punten mah. Putra geus diitikadan rek sagolek pangkek sacageut pageuh moal urusan pribadi kuat. Komo ieu urusan ieu pangiditanana bari jeung kurang sadang ki. Tuntung nama nu teu maes teu meuleum ka bapawa wa. Dulur lapur baraya beak pamilih getis pacak kaki ajur alatan saha alatan anu pribadi terus urusan pribadi. Hah? Mikir Pak. Cicing. Ampura Kang, asal teh ka babaturan nih mah. Cicing. Itu anu ngomong mah sedok we cicing. Cicing. Hendak naon atuh wa teh? Minta eta hate ti minta. Tuda ieu mah panon beunta aya hate beureuh. Eta geuning pamajikan batur beti paling. Beti kukuhan. Lamun ayeuna wani maling Dewi Sinta kudu wani jeung si Batara. Ieu tenang we heuh jadi poho ampura eta. Pendamping. Rokana aing sieun gitu. Rokana aing dak mana gitu. Dak ISBI. Sopa sekali deui putra manggeus diitikadan paribasana kajin paeng konyol di penjara aya tibatan ngelarwa mah. Nu tungtungna jadi korban sapangusingan riwa. Cik atuh wa teh mikir. Tak naon atuh pulang Dewi Sinta teh. Ieu wa kawe mah ibarat duduk sumur. Geus kapanggih caina mah eureun. Cicing kantos. Maksud lu katungan ii. Wani ngomong atuh sok. Hareup teuing gitu, hareup teuing. Ma aing mah nafsu ieu. Sok emot kuat. Allah jengi perah-perah wana kausik ajen dirina. Panuna burung lir siki saga leungeunna seget lir lawan Cikoba. Amarahna gidir lisan kiri pasir nafsu mah guru-guru lir satantu gunung amarahna puncak lir saprikat tulah. Hapsik rap
Sejenak wae di juru mengaku ini keperangan mengaku kesalahan mengaku menaun akibatnya akan mengiringan sesuatu apa mereka sifat bener berhayuran ini bisa dikatakan sakali penuhnya putra makan niatan diri kapang perangan lain ngapela batah ngapela bangsa anu lisan alasan naon penting syak ini bikin ngalawan sifat narama ayo berlambang hirup naurang direka ke kidalang ngahaluan haluan lain murah kepengan maha dalam sawat langan ting di dalam ngagelarakeun agama Islam di dalam ngagelarakeun agama
pagulingan ia sepi tintri papatetan samyang lampah saka carios nyata di gunung soel di pakeman Batara sadayana parantos tatahar pikun serangan ti pihak lekan wirja di komandoan padanan perbanjan anuman perbancana sutra nyata maksud sedang mengkualkan buat tiap malam monyet suri kuat kopi buat tiap malam saja angin dake ios anu Ku
Masih kaya gitu.
anu mantiti Sinden iya titi Sinden langit kasar nirangan di kaya anoman perpancana saja mana? Siapkan tenaga jeung pikiran. Kurang pikir nunggu serangan di pihak lain berbeda. Waspada pengenang tinggal masih biasa. Anggap. Tahu. Dan saja biasa apa namanya jadi saksi konsumsi para monyet itu. Biasa weh memang jauh kan itu tadi. Ada yang udah coba terus ada copot. Wah man, tenang. Coba dulu mah saya ayah anak ayah tanggung jawab nak. Cici boy, dan siap tenaga jeung pikiran. Oh tenang. Anda mau ngomong dia mungkin biar saya hadapi kan? Kaulah, mereka pulang dulu lah, nyiapkan wadir balat pulang itu. Oke siap. Naon? Biasa we kali dengan jauh tuh. Udah. Ini jadi sisi konsumsi gitu kan? Sudah walak mananya? Wah, naon? Dia siapa? Udah beragam gitu dia. Yo, kembang kopi cari uang, pandangan diri. Sekolah di ISBI itu mulai segala ruangnya budaya ujian sararea sing lulus kabeh amin Aisyah kemana wae atuh nyong akan keur ganti-ganti baju wah roti monyet ganti baju don biasa nyiapkeun pasukan perang Aisyah Muhammad Wanon biasa itu pihak Surili, doang nama, aing ingat baheula saya ajak ujian teh ke halaman udah bosen. Udah akang eta udah kuliahna belang mentong wae. Kali rajin kuliah sama udah titip absen. Aing teh nitip teh kasih eta doi. Kasih RR di nitip absen ih. Emang arek ka mana
si tengah dia ngomong. Nah, dia harus kayak apa ya? Kayak dikelengket kayak penyaji kita. Makan, siap ya pasukan, udah diberi makan. Oh jelas, konsumsi juga saja vitamin. Porsi ayah, tulis kumaha ayah orang gue, jalekan diri dia juga datang. Aku suka, posisi aku suka nih mah. Cingis yang orang gue dia, anoman kemana? Biasa kita buka. Nah, nyaker, kita anoman gitu. Korek gawe nya. Korek gawe jadi kenyapan. Lain, gua batur latihan ini kan hari nggak karang datang udah. Kenai kita mau melakukan, non belakang tinggalin. Siap teman. Sorak kenal dia. Musuh tiba. Jadi nyata musuh datang kemana? Jaluan atau pak? Kenapa segitu cici main mengatur dia gitu? Man, ya bos, dia biasa datang dia, naon konsumsi, saya mengangkat apa baik, guru ya, kerja guru ya. Non bos, musuh datang. Di mana? Tuh di hadap. Wih, doa. Nanti mana wae biasa. Ngecok biasa ngecok. Jika bisa deh. Nah, ini kena urusan. Ayo langsung demes ya. Kira-kira tuh. Hidung langsung ningkem. Bagaimana kedua musuh atau lain? Sakada. Waduh, benar. Musuh datang. Wah, siap. Kade. Siapa cara aja pikiran? Pot, permana pot. Bener doa. Terisi damuran lagi. Terisi damuran terisi doa. Tenang we, tenang. Apa orang terkait kendang doa? Tenang. Tenang, aku ratuh saya. Woi, orang gunung suela. Bener ya, ngomong. Golek mah datangna ke dia anu mah rek nyerang ka Patararama. Tapi kaulah datang ka dia rek bebela nagara jeung bangsa anu mah. Iya, orang monyet budas
tiap-tiap bakal datang hadir jadi tumbal di Tegah Maliawan di podaran sakuai. Bandung muni sia kopet dah. Yo. Dengek mana? Aswani kumaju kumba Aswani datang kadi lain rek melaan sirahwana. Tapi rek melaan karajeng bangsa. Bekal. Mau iya monyet pakai ikat kaki. Monyet demungnya. Saya nanya naik barang lagi monyet, naik tapi manusia. Mantap kasih kosong dah. Hei, nah, saya nyebut monyet lain. Siapa monyet lain? Rumah saya monyet. Untuk nyetong nambok. Dahil ngomong teh kamu monyet teh kasih ya. Lamun anoman lain ditenggelam pakai ajian bayu-bayu. Main bayu-bayu. Bayu pajak. Bayu pajak. Bayu pajak. Siapa pintar kelaku lu goblok. Si mah ini papatahan. Sakali deui anoman panuhun kaula maula disakopet daunkeun. Jeung si uang rahwan coba ditemu uang. Pokona anu tiap datang ka dieu masih tetap musuh satu komputer. Eta kumaha truknya nyatanya? Naon sia? Naon? Naon sia? Naon sia? Naon sia? Naon sia? Naon? Naon sia? Ini kalau kita mah kamu coba teh. Ai mah bener mata kamu kidola ai mah manusia ai mah. Sebutkan dari Kak. Datanglah hari rumah lain rek melan Sirawana tapi rek melan negara Jepang sa. Tak gitu panuhun udah disakopet daun itu bisa kali di pokona mah coba juga. Sasan datang tadi eta malu anu diputus Sirawana pikeun nyerang ka Gusti Sinuhun Pataran. Nya atuh aya kuku teuing mah ayeuna rek kumaha? Coba orang mau pegalan patinya lo. Telepon. Hah? Ring. Lihat kurang jangan ke masyarakat lagi. Pado mengajak sunnah. Weh, tukang lain, gimana? Tadi mengdaya. Udah ngopi. Ade, jangan terbawa ambisi. Sanajan ayeuna aya musuh, jangan terbawa ambisi. Tenang weh, tenang. Kemarin gladi bersih, sekarang hari H, tenang. Jangan kumpul. Jadi bola susah. Oh, kita orang kopi lah. Sok seorang sikil, dor. Berjuang di medan
anu nyerang di pihak lain kabirnya. Oh, mungkin tripa gendera jala anu macem ka peperangan teh. Nyata asal kumba-kumba aswali. Anaknya salah putrana rakari aku makanan. Oh, itu lagas. Nanging kaulah acan ambil laporan. Kumah-kumahan di medan peperangan teh. Itu lagas. Benas saya itu mabar. Ia numan sampun temuda tengar saking pangkonan Bataran. Ayatnya yang naman Apunten Gusti. Ayatnya naman Mawi Maulah tepadi laporan. Nah nyata ibu patirna na dua putak Hesai kela patirna Gusti. Sabab dipaihan lancur na kuadina dilekaan hirup ini. Dipaihan adina dilekahan pelajar na hirup ini. Kitu jeung kitu Gusti kumpul pembolonganana di salira. Wayahnya lamun anjeun bakti diri kaulah penerima so bejakeun satara basna kadinya usia alih kabir. Kunaon wayahna bejakeun satara basna sabab mulai tengah apal tengah hati kampung mulai kampung sorangan kunaon kedah kumaha itu Gusti. Kunaon kieu anuman teu henteu ge eta asal kumaha asal teh anak kaula. Leres. Ngan sakieu ti kalau makaula marek padebadegan ka ieu. Sadetik eta dua putak pena teu bareng bakal hidup sakit itu. Bingung sadetik kita dua putak payah nanti barang bakal barang kudu kubiang saja. Dia nomang heboh karena purwadaksina. Karawitan daksina kasangka Sajian Kendang. Lajeng ini watak Tuhan memperpanjang serta rat sida kafsinu ketunggal pebahani campur Andria. Saturan mobat Andria memanahan angsa petengkang dengan sisir budi cinta. Sapa mulu kinuran sapa ngejadi nekhanan diperwat.
Thank you.